kikieuan teh abdi teh ngemban amanat penderitaan rakyat agan da abdi ini nanti jelema leutik nah agan tega dina mangsa agan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah di luhur masih kena aya rakyat anu kalaparan ke luar negeri Minang aya rakyat kalaparan ya dangukeun ku agan mah rakyat mah sederhana beteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin cai ngalir beteung buncir jalan oge kudu laleucir lain 5 tahun sakali ngomean jalan teh lamun aya nu butut buru-buru omean kumasa aing cepot magan kumasa aing rumaos kumasa aing sok jalankeun agan ieu layang jamu sekali musada teh 2 persaksian agan ulah nepi ka jalir janji dina gawe anu nyata dina gawe anu bener-bener aya pikeun mangpaatan mi kepentingan nagara jeung bangsa cageurkeun aing pot lan cageurkeun aing palaya damang iya penta kanu kaguan akan jeung abdi ngan syaratna poloskeun jiwa frekuensina lempengkeun ulah aya gantar kakaitan antara urang jeung urang ulah aya muatan sok agan geura pasrahkeun yen urang teh nol agan teu boga naon-naon ngadak-ngadak ieu Arya Bima Jangiratangi wait tersangka sia cepot batok bulu si madu agan abdi teh nyaka pemimpin supaya lurus lempeng dina ngajalankeun pemerintahan agan hampura abdi agan aing nu hampura pot hampura aing tong cerik wae lain naon eungap agan holos don agan luar biasa manepot aing rek balik mang agan cageurkeun anak aing usia sae mangga hiji ge maung nya bisa ngawakilan saladaya dieu tagan juragan anom salaku keamanan kadek ngajalankeun hukum teh ulah jiga peso seukeut ka handap ulah miuni paku seukeut ka handap agan teh kudu bener-bener sagolek pangkek sacangreud pageuh ulah ungutkan niluan ulah gedag kaanginan dina ngajalankeun hukum teh agan kedah istiqomah bener dibenerkeun salah disalahkeun sabab hukum lain pribadi lain hukum teu emang teu alo teu inung teu bapa teu adik teu lanceuk teu sanak teu keluarga di mana ngajalankeun hukum temongkeun hukum anu pertela sabab tadi ge parantos diuningakeun yen hukum lain pribadi lain hukum rumasa kaula cepot rumasa cageurkeun kaula sok sami sareng tuang rama tadi penta kanu maha cager sok ngadak-ngadak Gatot Kaca Jangiratangi wit naon kan jangan lembah kang ngahaturkeun sembah kanyuk panjenengan maha guru hei agan aku kaula murid salira alim ngamuridkeun abi mah nu geus ge wan balik nu geus ge eleh wae aku kaula murid maha guru ulah guru-guru tos sahabat teh jeung abi mah sahabat nya besti we besti
aku kaula murid alim kieu we upami agan paladi aku murid ku abdi karsa tadi piwarang mangga di piwarang naon leres dia wayahna agan ayeuna kartu maritis nya bare naon pangnyanakakeun jelema ka dieu jelema sumohon saha dulur abdi sidawala sanes sigareng sanes saha si cepot kumaha teh salira teh piwarang nyanak si cepot si mohon ke apaan salira teh mun abdi cepot anu bade dibantun ku kaula si cepot kieu lieur ulah lieur amun hayang jadi murid kaula tapi lieur kaula mah nya kedah nyanak cepot pan salira cepot sumun agan mah ulah loba tatanya deui ayeuna mah pokona mah agan ngagugu lamun ditumaritis aya si cepot bawa ka dieu tapi kaula teu ngarti teu kedah ngartos pokona lamun aya si cepot di ditu bawa ka dieu tapi kedah ngartos ini hayo ya aing nu nitah ka maneh Gatut Kaca kasurupan saha yeu Maung Bandung wah beres Persib juara gitu leres sok pokoknya mah Pak aya cepot ka dieu bantune ku agan saya mah permios ke heula naon hiji eta kadua wayana panghiburkeun abdi hibur naon nyanyi nu itu orang teh pokoknya nyanyi ampun leuwih hade ngangkat gunung jeung tibatan nyanyi tong ka mana karep ngangkat gunung lah jadi hari nying harapan musuh 1000 jeung tibatan nyanyi pokoknya daek syukur teh daek dileleskeun deui ampun ayo nyanyi naon nu kerame ayeuna nu kerame nyanyi naon Jayanti kumaha Jayanti teh manya teh apa kaula apa ada Astrid henteu coba manya teh apa ada Astrid henteu apa ohnya ada agan mah damartanya ada Astrid bercangkring kumaha iya Wanci burit surya rek pamit mana hujan letik ngaririnci sok segitu kumaha teh regepkeun Wanci burit surya rek pamit mana hujan letik ngaririnci sok sekali deui kita nu ngahibur saing teh maneh da kaula teh apa sakali teh we wanci burit surya rek pamit sok kitu ka mana ganeng goblok sok wanci burit surya rek pamit lain ada puisi eta mah yel blegug ieu mah wanci burit surya rek pamit sok wanci burit surya rek pamit kadon sajak sok wanci burit surya rek pamit wanci burit pamit benernya pamit euy alah Gustin Agung
Alah